Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji syukur kagungan Gusti Nu Maha Suci Allah Rabbul Izzati. Puja kagungan Allah Nu Maha Kawasa Allah Azza wa Jalla. Shalawat kalih salam urang sangakeun ka panutan alam junjungan habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekakantun ka para sahabatna, tabiin sareng tabiatna, mugia urang sadayana kaangkeun janten umatna, kalayan kini syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Wilujeng enjing ka sadayana anu kusim kuring dipihormat, girang pangajen tiluhur sausap rambut dihandap saimba sampean anu kusim kuring dipika cinta pamilang derencangan hadirin sadayana. Kumaha daramang dulur-dulur? Alhamdulillah eta bisa nu dipiharep kusim kuring. Dina waktos ieu sim kuring bade ngabikikeun diantara ngenaan kesehatan kumpulan COVID-19. COVID-19 mangrupa penyakit anu nyerang pernapasan manusia. Virus corona mimiti kapendak di Wuhan nyaeta nagara Cina. Anu kajangkit virus corona tiasa ngalaman muriang, batuk, pedamang, sareng sesak nafas. Virus corona nyababkeun pneumonia sareng kegagalan multi organ. Girang pangajen anu kusim kuring dipihormat, para pamilon hadirin sadayana anu dipika cinta, aya sababaraha cara anu efektif pikeun nyegah ketularan virus corona. Kahiji, ngumbah panangan ku sabun. Kadua, nganggo masker unggal dinten. Katilu, tong loba kontak langsung sareng jalma nu rea atawa sato. Kaopat, ngajaga kebersihan diri awak sareng lingkungan. Kalima, ngajaga daya tahan awak. Urang sadayana kedah ngajalankeun protokol kesehatan, oge ngajaga lingkungan sareng awak sewang-sewangan sangkan ditebihkeun tina sagala panyakit. Kumargi kitu, urang sadayana kedah ngajalankeun hirup urang sadinten ku cara nu leres oge sehat. Contoh nu sanesna, urang kedah micen untah di tempatna. Teras upami ngidu ulah di mana wae. Batuk atanapi bersin ge kudu nutupan baham. Ambeh henteu nularkan virus ka batur. Urang kedah micinta kana kabersihan diri urang. Sangkan hate urang geus suci sareng bersih. Hal ieu kaunggel dina Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Nu eusina saestuna Allah Subhanahu wa taala mikaresep ka jalma-jalma anu tobat sareng mikaresep ka jalma anu nyucikeun diri. Saluyu sareng hadis nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari Muslim. Anadofatu minal iman, hartosna kabersihan sabagian dina iman. Teras kumaha saumpama hoyong bersihkeun kotor rohani. Carana nyaeta urang kedah ningkatkeun keimanan sareng katakwaan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kudu diingat, sehat teh sanes saukur bersih hungkul, tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang. Nu matak ngajak-jakeun diri urang sewang-sewangan, misalna rajin olahraga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nang tayungan urang sadayana dina penyakit COVID-19. Amin ya rabbal alamin.
Rutina sakitu anu kapihatur dina ieu biantara. Hapunten anu kasukun bilih aya bahasa ukirang merenah. Hatur nuhun kana sagala pahartosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.